Naon teh? Jadi acara naon ya teh? Halo. Acara mana? Acara nikahan. Mapag dudungan ya teh. Pap, Gitu. Acara naon ieu? Acara mapag. Mapag saha? Mapag panganten. Panganten. Siap ah. Siap. Yuk. Nah, ayo cilor mah. Jangan hal kostumnya ya. Jadi diadakan acara upacara adat yang biasanya itu dan ini beda dengan seperti biasanya karena ngeprank ya. Apalan teh, apalan teh. Apalan kan? Jadi ieu ngeprank jadi surprise kanggo Kang Rusdi Oyak anu nuju ulang tahun dinten ayeuna. Pokona pasti bakal seru ieu nya. Cerot teh pokona malah.
Binga. Lu yang naon kudu jelas aja. Kala. Ieu urang abagiakeun eta pagawulan. Kanggo supinda Master Rusdio aya prakasa derek ku ayu. Urang pagawulan heula. Berat. Cukup. Naon kajeng poho ah. Eta geningan abah. Eta geningan. Naon? Eta. Naon sih kudu jelas ngomong ya tuh. Cangkir. Aya cangkir. Waduh ayo cangkir ngadak kilo. Eta gening abah. Naon? Naonnya eta teh? Aku hulu sudah mau. Aduh geus ini pohoan aslina ieu mah. Apa coba? Eta mah payung. Payung. Maksudnya itu pengantin dari payung. Bener. Apa nasa? Jangan sungkan, Pak. Jangan musim hujan, karena dari payung. Orang payungan atuh.
bagja bingah ka giri-giri nu mana pangitan hatur punten oke satacana Kang Master Rusdi Prakasen mungkin nanti seueur kakirangan dina tata cara nyambutna kasumpinganana Kang Rusdi Oyak sareng Bu Ayu sakieu nu kabeh hatur pamugi mudah-mudahan ieu hiji janten pangbagea sing janten doa kanggo Kang Rusdi oge nu mana pangitan dina dinten ieu teh nuju milangkala nu disebat ulang tahun teh pamugi mudah-mudahan cing langkung sukses langkung nanjer panjang yuswa menjadi seorang suami yang soleh dan solehah juga ya. Oke, saya itu kami atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kanten di cari kue panginten dina pelaminan anu patut saya weekend.